Abdi memang indung anu kasar. Abdi memang jandi indung teh galak. Abi sadar jandi indung teh bawel. Kadang mah sok neungeul budak, kadang sok nyiwit budak. Jeung sok hayang jejeritan lamun keur amek ka budak. Tapi teu mungkin seorang indung ngalakukeun kitu tanpa sabab. Abdi emang sanes indung anu bageur, anu sempurna, anu soleh. Sok tingali ku masing-masing, nilai naha jadi indung teh make kasar. Mun sek anak urang teu daekeun tuang, pasti anu jadi indung amek. Sabab lamun geus geuring mah dik saha deui nu ngurus, kur kadua panangan ieu anu ngarawatna. Lamun anak urang teu daekeun kulem siang, geus pasti sorena teh rewel. Lamun anak urang embung belajar, jelas anak urang teh jadi budak anu bodoh, pasti katinggalkeun pelajaranana. Nanaon ge aya sababna indung bawel teh, sagalana oge jang kebaikanana. Henteu aya hiji orang tua anu hayang ningali anakna gering. Timimiti dilahirkeun ku penuh perjuangan, terus ngagedekeunana. Tini jage geus mikir indung mah moal nyieun anak hirupna sia-sia, pasti sagala dikorbankeun. Mugia we didikan urang teh anu ceuk batur galak bawel teh mah bakal ngabuahkeun hasil. Da lain anak anu ngatur indung, tapi indung anu ngatur anak dina mangsa leutik keneh mah. Lain teu nyaah kanu jadi anak, tapi tugas kolot ngadidik kanu pibenereunana meh jadi anak anu sukses bagja hirupna dunya akhirat. Lamun aya jelema anu ningali urang bawel ka anak sesentak, pasti da ku urang ge diaku. Da emang urang anu salah nyarekan budak, tapi urang sebagai indung nyarekan teh lamun budak mung dahar, lamun budak mung sare, lamun budak main HP, poho kana waktu, teu daek ngaji, teu daek salat, teu daek sakola. Komo nepi ka budak anu ngatur ka kolot, pasti anu jadi kolot oge amek. Kusabab kitu, leuwih alus ayeuna keur leutik anu jadi anak leweh ku urang, ku didikan urang. Jang jadi jelema bener daripada jaga urang leweh ku anak, kusabab kalakuanana anu teu bener. Sagala rupa oge jang kebaikan anak urang jaga.